nu hiji kabur udah kan urang bantah urusan teh kos kali itu baik urusan teh urusan anak urusan pemajikan urusan dunia kredit geus embung perang lemah berarti itu ya diinstruksikan melalui ayat ieu maka lin nabiyyin tepantas ke seorang nabi ayakuda lahu asra nyana ngabogaan tawanan hatta yuskida fil adi hendak lawan mah gae sehingga ngalumpuhkeun heula para kufar perang heula jeung kafir kara ulah hayang tawanan adalah perang urusan menang jeung eleh sijalun alqital sijal perang adalah kalah menang waktu eleh waktu menang tetapi urang boga dedikasi semangat juang agama melalui perang mentak aya Taliban hiji di dunia ieu seseleh Amerika nya nama kuari teh diciptakeun hirup aing mah jang perang titik ai sia mah pan diciptakeun hirup aing jang kredit goblok jauh amat di situ hebat ya sabatur nah ieu dek ngabangkitkeun semangat perang semangat juang teh kan lain lalagaan hese baheula ge anu ngabangkitkeun semangat perang teh kan Bung Karno gantungkan cita-citamu wahai bangsa Indonesia wahai para pemuda di atas langit jangan ngoyo ini negara kita ini bangsa kita ini agama kita tanpa kita yang berjuang negara akan lemah singkirkan lengan tangan maju untuk memperjuangkan bangsa negara dan agama hanya Bung Karno anu langsung nyurup ke hati umat ke hati bangsa Indonesia kabeh dengan baju dikieukeun kabeh datang ka kiai disuntikan pelerna ku kiai langsung kikieuan nu gagah awak nu gagah etana doang teh kumaha nyurupna bae meureun suntikan ieu masyaallah karim hararebat jasa per detik ieu aya keneh sisa-sisa perang nu datang ka kaula anu baheula dieusi ku kiai. Assalamualaikum salam saya waduh cenah kiai kula baheula zaman perang ieu kungsi dieusi ke kiai sehingga kuari gagah keneh umur sabaraha umur 120 masyaallah 120 gagah keneh mah ieu kuari kumaha yang ngadenge perang siap ya Allah umur 120 tahun kuari lamun ngadenge perang siap keneh bae tapi urang najaji pede maji kumaha lamun perang lah ulah sok ngomong perang lah sakira teh ulah lah anak ge loba jasa sakira teh ya Allah ya Rabbi perang modar mah bakal kan eta semangat aya deui nyari cangkeng tapi Waalaikum kurane nyari cangkeng cenah tapi yang masalahna lain cangkeng kiai kula baheula keur perang teh dieusi di dieu sehingga kula teh gagah jasa ieu ditembak ngebul cenah teh lamun teu kena mah komo siapa aki kumaha sih nu jelas kula ieu alhamdulillah kiai zaman perang saya nu ngasina kiai anu jadi kula ieu hayang dicoplokeun cakna teh ieu baheula teh dieusi ieu aya sababaraha aki-aki sabaraha aki umur 100 cakna teh masyaallah gararaga tah baheula kuari mah pan demo ka ditu teh lain ngandalkeun gagah lain ngandalkeun gagah ngandalkeun buras ini ngabangkitkan semangat kumaha saha ya Allah ya Rabb ieu geus dijelaskeun dina ayat ya semangat juang jeung semangat perang kudu bagi setiap bangsa komo agama Islam wajib dasar lamun geus ngoyo lemah geus harap kuari Donald Trump nang tangan ka Islam nyana geus kajelaskeun tentang Israel bahwa Israel adalah milik Yahudi. Israel adalah negara Yahudi. Islam musyawarah sadunya kabeh per detik ieu encan aya realisasi. Satu kelemahan Islam. Padahal lamun siap henteu kumaha bae. Islam ngahiji kabeh tempur bakal istimewa. Kulantaran tengah hiji Islam teh ialah kejanggalan, ialah kelemahan,
urang ningali di Indonesia bae ku ari berwilah-wilah Islam di Indonesia teh anu dipimpin ku NU, anu dipimpin ku Persib, anu dipimpin ku Muhammadiyah. Persib apa Persis? Tuh, teu menang salah aing. Sia masalah loba jasa ku aing teu disalah-salahkeun. Aing masalah bae geus manyun bae. Emang sia mah hasud ka aing. Islam ambalayah di orang Islam FPI dan lain-lain sebagainya. Tapi kan apakah ngahiji jan teu heulana NU ka dieu jalan, Muhammadiyah ka dieu, Persis ka dieu, FPI ka dieu. Islam Ikhwanul Muslimin aya, Islam HTI aya, berbeda-beda. Walaupun ketika darurat mah bangun ngahiji kamari, tapi suara mah panteu ngahiji. Ketika demo kamari masyarakat NU nama ngahiji tapi pimpinan nama penting dan lain-lain sebagainya. Nah iya ku henteu ngahijina iyalah jadi kelemahan deuk kumaha berjuang. Nah iya ku ari dunia sekupna sarua di tiap negara geus dipecah-pecah ku kafir-kafir. Mata ulama Inggris jasa ningali dina hadis Tirmidzi aya 5 perkara lamun dilaksanakeun ngepek bakal 5. Nomor kahiji teu pati-pati perzinahan fahisha ambalayah terang-terangan kecuali bakal timbul penyakit anu teu pernah terjadi di zaman-zaman baheula. Kuari orok setruk manya orok setruk. Baheula mah setruk teh insinyur, baheula mah setruk teh sugih, baheula mah setruk teh pejabat. Kuari mah masa sih orang anak lahir setruk, masa sih jelema leng-leng setruk, kabelah dia nak aya penyakit encan terdeteksi ku dokter, geus puguh tamah penyakit manis, gula darah tinggi dan lain sebagainya, diabetes, geus ambalaya, ieu mah jelema gering dibawa ke rumah sakit, cek ilmu kedokteran tidak ada penyakit, puguh gering, dibawa kadinya nage ditandu. Periksa, scan dan sebagainya tidak ada penyakitnya. Ia akibat loba fahisyah ambalaya. Perzinahan anu jelas-jelasan ayeuna. Baheula makan zina teh terselubung, baheula makan zina teh teu kanyahoan. Kuari mah dihareupeun mata urang. Kanyahoan nu mantak loba jasa perzinahan di mana kanyahoanana? Masyaallah. Eta teh alat paranti ieu teh naon kondom. Kondom teh jutaan bea kamari keur tahun baru ambalaya tuh di itu ieu pabrik tadi tengah-tengah pabrik teh naon ngaranna di tengah pabrik teh ieu di dieu tadi naon nama naon ngaranna teh ieu tuh nu lega teh tah nyaho pan sia mah nyaho sia kadinya berarti sia geus teh kudu hese ieu pelakuna kajen kumaha masyaallah dah ambalaya sempak di pantai ambalaya geus teu boga izin hiji di mana fahisyah geus geus teu berselubung jelas-jelasan bakal loba penyakit anu penyakit teu pernah aya loba terutama penyakit taun teh si gelepek pae jam 8 sehat jam 10 maot taun jam 12 sehat jam 2 pae taun sing gelepek unggal lembur loba akibat fahisyah perzinahan loba jasa. Kumaha di Indonesia kuari tarik ulur tentang LGBT. Can anggeus ngahukuman kos kitu bae ge ku haseun teh si DPR. Manya kawin lalaki jeung lalaki. Manya ditikahkeun awewe jeung awewe. Lamun berdasarkeun Al-Qur'anul Karim selesai tapi berdasarkeun manehanana hayang make hamba tuturkeun ku sia ka saja manusia. Tuturkeun ku sia mal aya anggeus-anggeus tak kajen kumaha ge. Ieu kakarake lalaki jeung lalaki dikawinkeun engke sia lamun aya nu usul embe jeung embe nikah kumaha ayo sia diusulkeun ka DPR mohon maaf kambing dengan kambing supaya disahkan perkawinannya ayo deuk kumaha ngahukumanana. Nah nomor kedua ketika jelema dagang geus berselubung ketika meuli kudu ditambahan takranana timbanganana ngajual dikurangan ieu dah wailul lil mutaffifin. Nah bakal terjadi ieu di dunia di lembur di negara eta penyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta teh
kesulitan ekonomi bakal terjadi. Nomor katilu ketika teu daek ngazarakat, mun teu daek zakat bakal disulitkeun hujan ku Gusti Allah. Teu diturunan hujan. Sakalina hujan lain rahmat tapi penyakit. Nomor kaopat ketika jelema keluar tina jalur-jalur Al-Qur'anul Karim, tepati-pati jelema keluar tina aturan-aturan Al-Qur'an kecuali bakal dilemahkeun, dicabut jeung dicokot ku kafir kemangpaatan. Ketika jelema henteu nuturkeun Al-Qur'anul Karim, henteu nuturkeun Kangjeng Nabi, henteu nuturkeun syariat, maka aturan-aturan manusia bae yakni keluar tina perjanjian agama bakalna urang dibuat lemah, diserang ku kafir, eleh ku kafir, kamangpaatan urang bakal dicokot kabeh ku kafir. Kuari di Indonesia negara urang, tetapi orang Hongkong datang ka urang. Tuh di Bogor geus sabaraha ribu Hongkong. Tuh di pabrik urang-urang setik-setik da keluar. Ai eta anu nyieun jembatan layang, ai eta anu nyieun tol. Saha nyaho-nyaho anggeus bae urang Chinese, urang Hongkong, urang-urang hanya nonton bae padahal tanaga di urang dibutuhkeun, ngabutuhkeun tetapi kunyana henteu dilingseun kafir nu nyararieun. Ari itu gunung nu bakal dicocok tanam lain ku bangsa Indonesia bakar ku orang kafir, ku orang luar negeri. Dicokotan kabeh geus puguh emas, geus puguh baja, geus puguh besi, geus puguh uyah dicarokotan kunyana kamangpaatanna ka ditu. Urang sakadar nonton bongan urang teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Setiap jelema kaluar tina perjanjian agama bakal dilemahkeun ku Gusti Allah, jiwa perangna, jiwa juangna bakal dieueuhkeun ku Gusti Allah. Ketika jiwa juang jeung jiwa perang urang bakal dilidih ku kafir, sebab kafir mangintip bae ilaha lemahna ilaha manehanana henteu berjuangna asup kafir. Sakedeung deui bakal itu nu si engkoh, itu nu si encek, itu nu si enci. Kuari geus dibelian kabeh di Kabupaten Tangerang sabaraha persen milik warga, sabaraha persen milik asing. Kabupaten Serang sabaraha persen milik warga asli WNI, sabaraha persen milik asing. Pandeglang sabaraha persen, Jakarta sabaraha persen milik bangsa, sabaraha persen milik asing. Engke urang bakal nonton itu imasa engko, itu imasa enci. Pembaragus amat ai imasya sumur ge eueuh. Sumur ge eueuh. Ngeuk kumaha coba cai ge hararese. Lamun nyana dibuat mewah ku pemimpin di negara urang, berarti urang keur diserang ku nyana. Teu karasa ku ari perekonomian, ternyata perekonomian teh dicekal ku asing, perpolitikan dicekal ku asing. Urang teh kapan bangsa Indonesia kapan nonton perjalanan politik di Indonesia, kok polisi sih kos kitu, kok TNI teh kos kitu, kok DPR sih kos kitu, peleye-peleye. Kok kos kieu sih bangsa urang, kok kos kieu sih. Urang hanya bisa kos kieu sih. Jiwa juang urang lemah. Berarti kan dikendalikan di luhur. Iyalah bangsa Indonesia sekumaha tadi hadis Kangjeng Nabi ketika urang keluar tina perjanjian Al-Qur'anul Karim, ketika perjanjian urang terhadap agama, urang geus kaluar ti perjanjian teu make Al-Qur'anul Karim, berarti urang bakal dilidih ku kafir, lain sakadar dilidih tapi dicokot kamanfaatan ku kafir, urang sakadar nonton doang. Geus terjadi ku ari terserah ente. Dek kumaha ieu bangsa urang, dek kumaha ieu negara urang, nyangakeun sadaya-daya. Ieu mangan sakadar ayat ieu nandakeun, ayat ieu mere ka urang, ayat ieu teh mere wawasan Nabi teu pantes ngaboyong tawanan, sehingga mun deuk ngaboyong kudu ngalumpuhkeun heula. Di dieu aya instruksi perangan kafir, ketika kafir ngalawan ka urang, ketika kafir nincak ka urang, ketika kafir dekalindih ka urang lawan. Sakadar bisa ngaji doang urang, ketika urang dek ngalawan kan kudu aya pamimpin, saha ieu nu ngarikut. Sanggeus urang berangkat kudu nyaho strategina, carana kumaha urang dek ngalawan kafir. Saha nu nyaho lamun orang Cina di dieu geus sararia pistol, geus sararia senjata,
di bangunan-bangunan di pabrik-pabrik ketika orang datang kadinya nyanangin apa pae 100 nu di tukang jiwa perangna kurang mundurkan ayo nu kumaha atau orang demo kadinya dipimpin ku jawara jeung kiai diajak ngobrol cak kiai jeung jawara balik horengna dibere susu nu kumaha coba saha pemimpinna anu bener-bener jiwa satria anu patriotisme luar biasa tinggi nah saha anu dek mimpinna jeung saha anu nyaho kana strategina urang kabari mah nembleukeun ka TNI penuh ka TNI wari TNI nangis kos kitu sedengkeun di sisi digigir ku wari asing geus ambalaya mealian tanah engke miliknya anak engke nu nyana urang geus kasisi ndek kumaha nyana boga senjata asal urang kadinya tembak deded cenah menta jampe ka kiai da kiai nangge katembak kiai ge katembak atuh ndek kumaha nya hese tah ieu geus kapagi urang masyaallah karim geus lain lalagaan ieu di Indonesia teh kuari sok sakedeung deui bakal katempo kurang tah diturup kawaru kebelah ditu eta kapan nusaha nu sumarekon kuari kapan geus dijual ka asing geus lain nu sumarekon deui kuari geus asing ari itu di Karawang jeung di Cikarang geus nu asing kabeh ai eta Jakarta geus dijual jadi kepresidenan nu kuari teh seperti ieu ai urang mah deuk caritakeun urang ieu urang deuk kumaha atuh terserah ente lah cenah kiai ulah ngomong kos kitu kredit can anggeus balik deui ka kreditan bangsa negara dekuah kaharepna urang mah geus kolot pae anak urang engke kuat kamari ieu Cina diusir kuari ditambah ka dieu urang mah kesulitan KTP nya nama baroga KTP kuari sanajan kasus KTP nan lu boga kasus kuari keur dipendem di ditu tetapi kan eta mah urusan politik urang mah teu nyaho urang mah tiga surak-surak hakan ku sia lain hakan ku sia geus boga KTP tan encah permasalahan lainnya na ditangkap sia kuari buka KTP tante iya permasalahan ya urusan ditangkap sama urusan politiknya anak tamah atau bisa baik orang nonton hakan ku sia ai sia teu gablek KTP goblok sia ditanya permasalahan hayu bongkar ku urang deuk mana lompat urang nah ayat ieu nitahan perang ngan urang teh siap perang saha pamimpin perangna jeung saha lawanna jeung strategina kumaha ieu nu jadi masalah Wari orang geus lemah, geus sangat lemah diajak perang malah mun di masjid siap bro, siap tempur, siap tante, ento balik we ka imah lah kiai denge-denge teuing itu aja wae cuma keur ngaco bae kiai ieu tahu dengekeun bae ku urang ngambek tuturkeun teu kudu deuk kumaha ayo persilatan politik kurang geus katempo nu nyaho seserian oh kitunya persilatan tentang kepemimpinan nu ieu kieu urang nu nyaho mah ya Karim lalagaan orengan mun urang nyaho seri sorangan sedih sorangan lamun urang nyaho perekonomian geus bubuh kuari saha anu jalan bangsa urang berekonomian teu nu jalan lantaran naon mandeg ieu duit teu jalan nu mantak mandeg dikuasai ku nyana sok geura engke sakedeung deui mah tanah bakal mararahal nu kuari 1 juta engke bakal dibeli 5 juta moal kebel deui 5 juta can dibeli keneh 10 juta bakal dibeli ente kuari bertahan 10 juta bakal dibeli duit ambalaya bakalna duit bakal ambalaya moal kebel deui kunaon ieu dek dibelian engke jadi urang Hongkong kabeh 10 juta can dijual 20 juta sameter bila perlu jeung hulu-hulu dan dibeli delegen nu kaburu bakal moal kebal deui berarti kan ieu negara urang geus bakal berubah bakal sabaraha duit bae bakal dibeli ieu mah kan sakadar abang-abang lame mun kukula diceritakeun aslina bakal ngerenten kabeh henteu moal ieu mah sakitu bae heula moal wakad diaslikeun ieu masa etik be abang-abang lame doang mun dicaritakeun kieu mun dicaritakeun 2 kali 2 4 4 kali 4 teu nyahoan kan sia eta mah sabaraha bae lah pokona mah geus itu
saya tahu 4 kali 4 16 asal loba berkat kudu beles goblok tah mah ya emang teu kadenge ku silih aing kadenge atuh blon jasa pan mah saya tuh menghitungna kitu bae heran aing mah itu kudu ieu globalna bae eta seperti eta lamun diceritakeun tek 1 2 3 4 kaget urang engke lamun kudu ku kumaha dicaritakeun berarti urang babarengan ka Jakarta bareng kukula dicaritakeun geus darurat caritakeun ieu wah siap bot bareng ka Jakarta ka mana kieu ka Jakarta Tanah Abang beli baju gitu lain lalagaan negara urang lamun urang geus caritakeun nu aslina bakal marudah kos Habib Rizik kabeh ngan make cara heula lalaunan cara kos Habib Rizik dilaksanakeun geus jeung eukeur cara model Habib Lutfi lemah lembut asup ka dieu ka ditu loba lobi loba eukeur urang nu lemah tinggal ngadoakeun baik cara ieu maupun cara nu ieu kabeh demi bangsa jeung nagara bendera merah putihna lain sakadar dikibarkeun tapi dibaca Pancasila na aya naon eta kok make jeung aya rante sagala eta rante teh kapan isyarah lain sakadar diteundeun rante sila kasabaraha mun ditanya si eta hating rante sila kasabaraha emang aya rantean malah nanya ka urang capek aing ye emang aya rantean gitu apa deh urang mah nyaritakeun rante naon maknana jeung naon hikmahna jeung saha nu neundeun rante di dinya jeung kumaha penjelasanana urang mah geus datang ka dinya nya namun ditanya emang aya rantean pan capek urang Masya Allah ngaji bang ngaji bae boro-boro naon tuh kayak coba aing neuleuh di imah deuk kakarak deuk neuleuh rantena ge ieu bangsa Indonesia teh kos karar itu mun kos jana kabeh atuh geus bade dijual negara ka ditu guluhum usia masih abae heulana karim masyaallah teu ieu ayat makana linabiyyin teu pantes